salagina sok saling cetan jeung pamajikan bab ari pamajikan geus nyeri hate teh hese jiga naon jiga enteung anu geus peupeus moal bisa dihijikeun deui. Hati perempuan mah bisa memaafkan, punten moal bisa melupakan. Ya gitu. Sing ngobak bu, sing tarik bu. Hati perempuan mah bisa memaafkan, tapi moal bisa melupakan. Dangukeun tersangka, dangukeun ya. Tenang didukung, tenang didukung pokoknya mah. Halo. Sok Kang, urang dihewaan ku salembur masih kena bisa sare di kasur. Tapi lamun dihewaan ku indung budak bu, Pak, moal ngeunah cici. Kajen imana gendong pamajikan baeud mah yakin moal tibra. Mun jadi tatangga nu imahna bilik. Bari sarena dina naon dina dipan apal dina dipan. Palupuk, kreat, kejepit yang bujur kayak gitu. Ngekolot baheul. Daya masalah jeung pamajikanna tibra. Matak tong macem-macem Kang, tong macem-macem. Oh disangkana. Diketok-ketok pantona heudak kanyahoan aya cetan. Ditatangina ti mantan SMA na baheula. Jadi ada foto profil ngaranna jalmana si Desi di pasianamina si Nana gitu sok aneh-aneh wae. Saha cenah ieu babaturan geuning cenah foto awewe ieu si Desi lain beut apal geuning apal cenah mantan lain teh SMA. Oh nah geuning teh jujur nya hampura ditutup pantep. Mama anggur mah tong dibuka ce. Buka panto